naon nu jadi kahayang nu mantep dina hareupan yuk sasarengan emutan naon nu jadi panghalang kahayang mah tetep manja asih satia nyerengan dugi napas panungtungan lain hayang loba harta jadi dia ulah ngalaju nafsu sia karena segala coba mending sujud ngaduakan kawasa mending sujud
urip titipan ngan ukur boga kahayan di baru rezeki